Dengan duit ke mana? Urang Gus. Kemana mana? Di luar tuh urang. Kali penumpang nih nah. Action. Sepi nih aing mah Habis kemana we? Jahanap teh lieur urang teh Gus. Pugu arahnya. Oh, bingung urang teh mer utang ka si Apong hayam teh nih kamari. Urang teh nyaho. Emang naon kira? Oh, pan urang teh takutnya kota hayam si Apong. Ya. Sugan teh lain hayam si Apong. Segi siapa jeung siapa segi kieu mana? Pira Apong eta mah hayamna di kebun. Santeuna meureun pisan si Apong kamari teh guruan hayamna ku jelema nu waras. Urang jadi era urang oge. Sugan teh usaha we kitu di kebun da deh. Da aku kurangnya. Jadi etakeun. Sana neangan jagantina gitu. Buku nanti dengan duit nggak tahu liur. Duit kemananya orang? Kewe lah tuh lah, enak mah orang cing di dia. Kalau naik penumpang, dia kau lah. Na motor iya, na motor orang. Hitung-hitung bantuan, sudah. Naik itu liur. Terus we nam cicing di dia nungan penumpang. Naik motor ku awe gawe. Nyaho sugan pernah yang Apong kurang dijual kasih cecep. Terus capungna kumaha eta? Oh, ngamak ke orang. Nanyakeun eta tapi. Nanya, kemarin geus damai kan orang lu. Jadi orang boga salah. Udah pasti ya, aku udah geus deket itu cesan. Sekian dicokot yang dicapung, kudu ngamek ya. Itu percayaan dia bener ke Apong. Beri kencarkeun hayamna. Salah si Apong oge nya barang kencarkeun. Salah kene maneh. Tersaha dicokot. Di kebun hayamna Nah, eta. ayam gitu mah ayam piaraan ayam kebon. Amun di kebun namuran milik saha we. Gitu pikiran teh Kurang teh. mah. Katanya heula sebelum nama lain gitu. Oh, enak teh jadi liur urang teh. Mana ya teh balik narik. Oh, mana eta mah naon, Bang? Naon we? Kira orang hayang atuh haus ya. Iya, ieu mah. Terus hayang teh mana, Gus? Oh, lawan lumayan. Ieu mah. Orang gayang atuh. Urang bingung. Terus mana kemana wae ke rakat tempo nih kan nih. Mana mau si jagur geus apa meureun teu panyakitan aing tiap kali dipaksa poe ngan ka bengkel we aing ih. Ada keroba duit we, dan ngojek. Aing lagi puguh ngojek ngagantian ka bengkel. Nganyuk aing ka bengkel. Kan teh radio mana emang ngomong keduaan we. Urang tadi ajakan. Mani mah ngabas ngojek Gimana? Su eta nginum heula. Ya orang ngomongin orang yang lieur, orang teh keur lieur bogom. Biar kunaon ieu teh. Oh, urang kudu gantian ka si Apong sih mah Geus kitu cuk urang ge tadi nih pake Aya motor dua tuh pilihan gawe mana. Urang mah sa eta lah mantuan gitu ka mana we. Ya, Heeh. Oh, urang make motor mana tuh? Lihat pilih mana? Iya, urang mah nyantai di dieu kalau naik penumpang ku mana we cokotna. Urang nyantai di dieu kenanya lah.
Ade di Oh, salah si Apong. Urang mah eta mah kurang diojegeun atuh motor manehnya geus nya. Oke, tapi setengah-setengah kan urang geura butuh bensin meureun ke Ati lamun ongkos 10.000 teh goceng-goceng meureun. tuhnya. Iya mah. Sake sakalian mantuan kitu lumayan. Oh atuh hayu lah. Kembali urang mah setengah-setengah oge. Oh, geus cicing lah di dieu pancen aya penumpang oge atuh bari ka Sugan mana. aya penumpangna. Lieur itu. Geus hayu. Aya bus. Urang meureun aya nanti koran kasih Apong. Pakai heula lah. Bang ojek bang. Oh ayo Ojek mah. bang. Tah. Kecil dulu, kecil dulu. Pakai. Kecil dulu. Tuhnya aya nu ojek tuh. Ojek. Ade lalaunan we. Heeh. Kieu nih. Wah ayam ya bang. Terus aing mah asal wow si bapak-bapak nu dia itu. Eueuh nya teh asa-asa eta teh. Ah geus urang teh ngomongkeun we eta. Pasti lah penting. Lain kasih awe teh percaya nya. Aing mah percaya we ka si awe malah ada orang dia Di kene. Ada orang si dia Apong kene, nih. si awe ge orang percaya lah mungkin geus tobat bener nama. Muji balikna leumpang nih motorna eueuh karena digadekeun. Lah karunya ada bagaimana lagi ter di udah ieu ku si Apong main aku udah gutang karunya gitu. Udah sih eta mah nya bingung. Nokat hayam tara di bijak sih. Ayam di kebon teh nu batur bukan nya. Laporan cenah. Aya di Gadung kumaha sok nama tara scam. Ah rame gitu mah kemana wae nu tara nempo deh kan SU nana isaung tara nempo. Nah eta tuh bom urang teh. Muriang bagus geus 2 poe teu geuna awak. Kayaknya teh digaskeun enak urang teh. Syukur tadi Ngejar target pas gitu arek mau ngejar target si awe cenah. Karena aing di kurma tuan si awe. Tapi ikhlas ya urang mah ngan lagi keripuk ya teu geuna awak 2 poe teu boga jang meuli rokok, kopi ya. Bingung. cager enak bener. Matak mah jadi cager yang udah 2 poe eta teh. Tarik cager mah kasaung deui teu penting. Ti penting kasaung urang Heeh. sehat ieu mah. Atuh, Mbak, eta asal bangenan ya, Heeh, kayak di mah teu meunang urangnya. Kita teu meunang teh Itu penumpang. udah gidiget itu. Buat terkutuk ieu anjing pangkalan ojek. Si awe nu meunang ari urang mimpi di dinya, bingung. Kamana dia bisa ini? Kamu jadinya. Aduh itu timbal di tim moal main eta. Nya si taman di penumpang di gininya. Lah, caboy motor aing pakai bisa awe mah marema anjing. Heueuh iya. Ari pake kumaneh. Eueuh deh ke anehnya. Kudu budak gini gojek di macam terkutuk pangkalan udah detik mah. Jiran di dia mah teu meunang. Si awe meunang loba aing bingung. Ting terkutuk jelema ting naonna. Allah sajing teu kitu anjing motor mah motor aing mah mah pakai Adenya ngoji geus menang balik-balikan eta. ayo 4 kali enggak be 4 kali 2 oge Parah separah 80.000 tuh Heeh. 40.000 kain Lumayan ya. sudah Bagi dua apa hasil lambernya? ya bener bisa marema kitu caranya curiga gue cari ke motor jadi ngojek di dia mana nu marema sih katanya Heeh. nanya naon eta mangga di dieu Kebeja can di jelema mana? hah Kebeja can? kan Oh, malam yang jelema mana? Nanti pan gabut nih penumpang gue nggak tahu capek di sini oh gitu sore bom baik ya Wah, iya.
Mandi kenalnya sawal mah cek diambil baru kali mau orang. Tergen mah merah. Iya bawanya, Bung. Atuh bawang sih minum. Oke, Ojek teh tapi lumayan lah. Menang balik dia helmnya poho bisa. Si Bombom jeung si Agus si kamana nya Di motor di urang udah. Lumayan lah menang 30.000. Ngojek kayak bikin we kasih Agus malah 10.000 nya beli bensin dia. Aduh. Di penumpang sudah aya Mang, Boy, ojek balik kan, Mang. ayo. Aku nak kereng. Naik ya. Ya, ini motornya diselah, Pan. Jang. Aman, Apa imah Haji Goni tak? Pak Jigoni. Sama Lila apa tak? Jadi, dokter kalah kabur. Kermaon nih dia. Nyaman alamat emang orang Alamat saya teh. Haji Goni di mana sih? Haji Goni mana? Haji Goni dah. Pamajikanna saha? Kita saya Iis lah. Dia mah Haji Goni sia. Kagak Haji Goni mah di luhur. Pamajikanna Ija. Wah, di euy. Urang buru-buru nya kagak pagawannya. Kita punya Alhamdulillah terus ngantrikan balayan warung beres hari balik kenapa dasar aing bawa aing mah euy. Terus aing mah Google Map teh. Tolong. Tolong euy kasasar. Aing kumaha aing balik euy. Aing buat apa euy?
motor kan terangkat muka mana lang kucing dia berak ini mau kasih apung kemari tunggu di kardok sebenarnya berodak alah mau usaha ini dia yang penting motor anda terken ku cawe mati kawan lah kawan ya ayo berdak dia angkat gerak gitu gerak gila katanya berdak datang di ayah motor mogok nih kumaha ini kasih Agus ya kayak omongan di wae mah ya ayah we motor teh ini omongan ya Saung sudah deh baru dak saung. Sarungnya lah. Alah, benar saya dikirim. Barangan mah bahasa ngomong. Awan, gak apa sih mah? Jenuh aing bohong ih. Mereka mana? Kadieu aja ka saung. Sorangan tadi aja kadieu neangan motor eta si awe bom ih. Can balik kene deui motor. Malang si jago kudu jijina bagus tuh. Ya, urang naon tadi ini. Motor disewakeun ku sapu Kita apung sewakeun ke si ieu. Anjang ojek disukan tuh. Mah kerja ngojek nih. Tapi wah hitungan awal. Sugan gua tuh Kan datang penting mobil pasukan perkaburangan ojek ngojek isen lainnya tadi yang ke cawe itu ngojek ini kemarin potong diberi motor saya kamanya tuh iya gini ulah di sekolah motor itu ya mati ya duaan di dia tuh nggak kemana payah rame karena dia tuh nih sorangan orang di dia isen iya ini kemana suara jangkrik tuh hitungannya tuh kan kalau datang tuh untuk hitungan kalau tekan hitungan gila sedang datang balik sih mah bukan yang ke mana kan mah kayak suka mungkin itu kan ke bawah balik dulu bom mana Jangan alamat waktu lipat kesana Pak Haji Goni di mananya alamatnya Haji Goni oh dua dasar kok buat GPS teh sekarang ini Haji Goni ada Haji Goni di di rumah mana aya Haji Goni ini nanya pada itu aya ge Haji Lele ka budak lah kabur ka hendar nyamun Haji Lele meureun Haji Goni Haji Goni pemajikanna Iis ngaranna Iis nanti nung urang Iis mah meureun dan di nama bapak mana Haji Goni emang lain inung asar aing ke kebun awi dasar GPS teh Google gitu kepanggih tapi ente itu ya kalah nyasar aing minta tulung itu jadi deui aing buru-buru sang itu disamper tuh da eueuh nanti ngajarwan ini sih jeroan anjing balik ka imah itu berliar kayaknya terus ada kumaha pong ibu boleh bingung nyamun Haji Goni hiji dengan Haji Goni urang motor pong cawe coba kemana sewa ini ke terus mujik yang balik cawe teh cenah naon teh kasih apong cenah naon teh ayam teh aning pong Ayam. sekolah teh dibantuan guys OTW di dieu maneh ngojek pake mutu urang
terbalik deui keun ayeuna ke ayeuna sih. di bageran itu setemunya jadi aing alus nyata bantuan Ayo si awena ka mana sih tadi teh? euy geus tukang di buku itu tadi mana pun ngelewat cenah si bom yang tinggal ke mana teh orang balik dah mandi arah tutup ya berarti pas diantarkeun bobon nih kita kan tadi urang ya Sarang kieu deuk di maghrib buan awi di. kebayang Tulung. Ani terbalik keburu-buru nuturkeun jalan deui. buyuhan urang bogoy mawani urang mah lompat teh ka dieu jeung kegiatan dina motor jeung si jabur Dari Palembang. bang ini gara-gara gawe amak Aing mah lieur ieu mah euy. Ayo we pake usahana teh. Mogok we jeung mogok. We mogok aing mah euy. Wah, tahu mending si awet tah. Wah, si awet tah. ambil juga gitu kunaon eta motor Bos, Datang motor itu. euy aya motor mogok bos kain mogok kain mah cari bensinan ya Mogok bukan bensin pinu. tadi Mogok naon we ta we? Teuing bukan salah-salah gitu hurung-hurung. Spiona juga naon we? Nah, kan spiona pun. Oh, pas nomoran nutukan. Ini motor teh ya aya ini ngedorong jauh, capek. Di mana karangnya we? Sekarang dia ngedorong. Bagus. Karang. Anterkeun ini. aduh Aing kumaha tuh, Bos? ah aing selalu kain kurang Naon teh kurang naon teh? nya sama helm aing mana Tadi mah make helmnya. Aing poho nggak si eta mah helm motor mogok Tinggalan di warung tadi. aduh Aing juga pakai ngojek dinya helm. aing bukan ngojek helm kuringina Aing motor mogok helm tinggalin ih. We urang teang we nama tabrang sukan we. aing mesti di mah aing gitu deh Mana aya mogok helm helmna. we nah tuh bisa tinggalin gitu Guys, aing nyokot bukan helmna. Rawatan belum tukang warung. kan itu kan aing gitu Aya lah lama pasti. Mesti Aing tadi pas sasar we di kebun awi. Di mana kasar pong mana? Yang alamat Haji Goni. Haji Goni di teangan Goni saha. Tanya apa nya di dieu mah Haji Goni. Haji Goni. oh we di dieu mah Haji Goni mah Oh, eta meureun nu dihanap meureun. Lain gitu aing kalau mau cepat ka sasar aing kebun awi bapak maghrib kieu we balik deui we aing. Kade jadi dinya mah loba ieu sih. coba Bakun-kun. heeh Pun Ngomong dia aing mah sama aya nu ieu. itu di Rawel suku. Aing GPS di goblok di ka kebun awi. atau dan nutupkan GPS nya tidak selamanya benar GPS teh Salahna wae nya. katanya Bener wae. Orang tatanya budak leutik tatanya kalah kabur. budak ditanya nya eta mah Kenapa dia merada? ngaraliet budakna Nya ka Mang Hendar nyamun sih. main darmu mah apaleun atuh Eta mah kolot eta mah apaleun. Lagi beda eta. Beda Brutal. Nyamun. aing mah Ini ngomong-ngomong ieu mah teh urang ieu kumaha muter maneh, Bos? ih biasa aja bos coba proyek diantarkeun tadi Wah, kasih bomong deui we tah bengkel bawa. Bawa mamean bom. miring Kela mun geus dia mun geus ngurung pake ngojek ya boleh duit ngojekna bayarkeun si bomong. ah duit tadi ngojek kunang loba Tah. mana enak asli ngojek tadi. heeh Kemarin mah ngojek. tadi aku bara Apa, balik we, ngojek we? aya 4 balikan balikan tadi. 4 kali 2 geus 80.000 coba Ingat tadi bayar bukan. Nah, Tadi bayar. Ngojek Bukan tadi anu bayar. duitna cenah. mana aya ngojek nganyuk aing mah aduh Nganyuk. Mana ngapain ngojek? Itu tadi bayar bukan. Ingat. Ah, ya, kisah lama terulang kembali. Aduh. Aing mah ada duit ojek teu meunang helm leungit ada motor mogok tagala euy aing mah Lieur Kemari kurang diteangan we mana aya pegawaian, kurang nanya pegawaian aya jeung mana? aya kudu dicapung tuh Wae ieu mah. motor mah Oh, kira bawa we lah. kebantuannya itu kan Apa si bomom ge ngahutang we mana we? banyak buku yang orang
orang kayak suka nganyuk lah. Oh, gampang majikan mah dianyuk pan kita. Ada cuy gampang-gampang kan nagih ke orang di. Oh, nganyuk ka bom itu duit bom. Sarita duit malak tadi nanya. Oh, udah Ada eker butuh kumaha tuh. Lah diketukeun ya. Mainnya gini. Pulang ke Motor butuh kan. butuh. Si awe kan eta. ada kumaha. Nah, orang terbuka musibah teh itu kemai gratiskeun we atuh. Oh, ya pada namanya ya. Oh, Baturan turbuan pun wae kamu baturan teh mana mah. Heeh itulah kayak malah. Kumaha tuh, Bos? Teuing bodoh aing balik lah. Kemana mana? Gus, motor lagi mogok. Ya, Bolot aing boga motor jadi kenana eta mah. We nya itu kan ka bengkelkeun tah mah. Oh, kurang. Tong pohonnya Kemai ari lama kemai teh nya. Merah gede we bukan. Dalam tinggalun gitu mah. Kita buka motor duanya. Boga lancuk mah. Iya, tidak kurang Ya tolong saya dibayar. Selamat terulang kembali. Dulu motorku, sekarang motor Agus. Dan bawa ke temannya. Oh gampang. Orang pasti lah. Aduh, kata bom, karunya bom. Bukan musibah kan cewek ketulungan. Yang ternyata di mana, Pong? Bun awi we, Awi. hanap. Nuturkeun GPS. Aing ngomong-ngomong itu ya balik ke lanya Kemana? Mana sih mah ngok balik nih. Anak mami, ini meureun Biasanya cari kanan di kolot. anak Aing mami. duaan sih hade-hade dia. Ya, Orang mah hade. Ini gorengnya, goreng Hadenya. Goreng patut. Orang mah hade udah mau bajir. Ulah tuh. Udah mau bajir. Kong. Kasbon lah urang kemana? Wah, edan sia. Kamari kita dibayar ya dah, yang aing can dibayar kemana? Atau kembayang ke catet sabar nama. Aing mah. Duit we. Gerak. Ayo aku sakit. Gimana itu? Ayo. Jadi orang utang mana ke orang baraha itu kan nya kurang dicatatnya. Dua tuh kemarin. Yang naon kera? Kami ke motor. Gratis ya kita ke bom-bom. Oh, kita mau gratis ke ujung-ujungnya nagih, kita mah nagih ke orang. Budak-budak jangan. Orang liar di wae. Aneh teh ke orang di restoran wanita teh 20.000. Terus ayam 100.000. Pan ayam teh 150. Jadi 180. Naik nih salah teh. Iya we 50 jadi 230 mana utang orang? Oh lah, kurang catatkeun we engke dina buku. Bang catat. Orang dibayar. Berapa gantiana? Oke, orang yang gitu. Anu orang kan laku ieu dibayarkeun di pamane. Soal yang bohong. Ayo we teh omongan teh. Miskar ke mana sih Miskar? Teh ke mana bisul di mana? Meureun bisul teh. Bisul nona. Bisul tarangna ti kelekna. Buat gue itu aya wae budak teh. Pong tadi mah di pangkalan eueuh nih, Pong. Aduh orang teh nyokot balanjaan ka Haji Goni nabi. Aing neangan Haji Goni di mana? Sesar kebon awi. Mana tadi ngajekin? Oh, ngojek alus pasir loba we pokona mah. Penumpangan heueuh kitu aing dibayar. Ranyu Aing mah. Meak-meakeun bensin ya hukum mah. kamu buat budak leutik mah teh budak saha teh? Naon? Ali ieu numpakna teu nyekek. Stres tuh budak teh. Wah, bener itu teh. Heueuh ti budak saha teh. Sering teu. Gua potong pek teh ka urang. Mana tepai we dicekek we. Oh, henteu nyengkekna kana kumis. Wah, goblok. Oke, kana kumis Heueuh budak leutik teh turun. Mang nuhun bae lumpat teh nih. Cita jelema budak teh kitu Ciri-cirinya aku mah budakna. make baju burung, celana burung,
Gak, tamu budak tadi kepanggil ke orang, temen ditanya ke orang. Kalau kabur ya ditanya teh. Bisa, jang, dia kira, Almang, apa mina Haji Goni tuh? Haji Goni, tujuan sih. Ini teh. Oh, mati Iya lu. kalau nggak ulang. Nya. Kabur dah. Budak sahanya tanya. Malah jadi. Ayo Ya we. weh, udah dikasih sasang. Ini mah liur ini. Sasaha di duaan. Kita ngomong nanti yang kamu inyo. Apa ini alamat lagi? Kamu jangan balik-balik sih kayak emang ya. Kembali ke? Ya. Mah, orang kita tanyakan inyo sih. Ini banyak mana nih? Kenapa nyasar? Kalau nyasar GPS ini, bilang ngalamin ya alamatnya lewat HP. GPS na salah kun. Belok kiri sih lagi. Aing terbingung ke kiri kanan GPS teh. Belok kiri kalau ke kebun awi head. Parah GPS tuh. Si kebun awi jempling head ngomong di map teh. Salah muran dulu. Belum maka Kanan kacau nyawa tapi kanan kuburan. sieun atuh. Bisa masih bapak-bapak gitu sakaya kadinya. Bapak-bapak nu eta. Gitu. Oh, bukan pernah ente dicarikan nih. Mama kemana jong aku gua. Aduh, jadi Aing teh nyaho da aing amok kemana dah mana mah ya bawa turan bola teh anjir aing diabaikan hit. Ngobrol duaan aing diabaikan kesana kemen keselila tepapang. aing pasti abaikan gitu. Aing aing duit 50 sewa mana sih eta ka mana? Duit 50 naon sih? Mungkin duit 50 can ini dibagi-bagi ini mah yang eueuh. Beak. Ih, dia Lagi. beli udu dah. Beak uang bersihkan apa. Itu kebiasaan dan aing terlalu kebagian wae. Kan mas juga udah orang teh. Aku balikan kurang dah gua ieu jelema na can. Balikan kampret. Ya, balik ke atunya motor can diambil can balik ke imah kan. Sorangan dia. Kayak kayak batu mulai mana balik ke tuh ya. Mungkin diambilkan we balik tuh nya. Motor can diambilkan aing Kok nggak tuh? Lu kecap deui dia. Nah, ngeus tadi. Encan tuh. Maneh perasaan murane eta mah. Uang can dibere pan orang tadi ektinya ka maneh ini. Asa Kayaknya atuh dina dompet. Mana teh uhuan gitu. Ayo. Nya kurang oge naon nih can dibikeun Geus da tadi nya. bohong. Gede-gede Kantongan tadi teh. Aing. Belum rencana. encan. Itu gayanya orang balik gayanya. Oh, gaya tuh itu. Tipu di baik sih. Lumayan nih, 50.000 jadi cepet kabeh nanti. Kita rezeki anak soleh ya weh, di mana weh. Segane siapa ngisi kata ingetan ngomong-ngomongin orang tuh. Orang kieu kumaha ya balik kieu. Motor mogok. Jalan tinggal deun sekarang. Kang warung. Balik jauh di. Balik orang ah. Weh, Ngocep, mana teh? balik nih. Gitu. Mau disamperkeun balik. Capek nanti kan dorong motor, Cep. Naon karena motor naon itu teh? Iya pan orang teh ngojek tadi teh dinya ku si Agus, bayaran hutang. Utang naon itu teh? Kang hayam teh nih kamari. Kan dibayar keneh. Can pulkeun. Ngojek tadi teh motor teh mogok. Terus Udah dorong urang teh. dong mana teh? Sekarang kan dieu. Telepon urang atuh. Poho pan teu mau HP urang teh. Tapi aya untungna we urang teh bieu. Untung kumaha? Menang duit si Apong. Darah. Asalna gocap.
Karena tadi gocap jadi cepet. Lumayan we menang nipu gitu. Ya mak kitu we nipu we bisa nantinya. Hari orang bisa nak gitu atuh. Jadi gitu, malah narek mayar hutang dari ke tapi tipu kena si apong merenya. Main lah. Ayo barudak mana barudak? Balik bukan tadi dia lombaan. Kurang kulentang kulenting ada suara aduh nempat langsung ya. Kebenaran aya maneh nih. Suara naon Ah biasa ya suara mah da aya wae nih. Nah kumaha teh na? Orang naik balik orang mah capek ngadorong motor bukan. Tung sayanya. Oh, Kalau itu aja lah, kita naik karena sana. capek orang. Siap.